Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-13. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sete acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng di YouTube Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanggeus di jero kamar Nyi Epon sareng Jang Sirod ka Cidabungaheunana lantaran maksudna hasil bisa nundung ka musuhna anu tetela darang kirek binasa ka manehna, tapi dina buktina mah manehna anu salamat tetep nyandingkeun nu geulis atoh pok Nyi Epon naros sorana mani ngageter. Kang Sirod, moal aya nu ngaganggu Kang ka urang teh. Nyi Epon bari menerkeun simbutna. Sigana mah Abah Jamil teh kandas nyai sabab ieu ku urang katinggal apaan keur ngalantung di buruan eta teh tos moal lepat deui keur nyambat-nyambat anu dipuhitna meureun di antarana anu mangrupa monyet teh. Jawab Sirod bari netep ka nu geulis anu uyak-uyak bae. Janten tetela atuh Abah Jamil teh musuh urangnya Kang. Ya Kang, ceuk Nyi Epon bari goledag ngedeng kana bantal anu bodas sarta panonna meletet ningali ka Sirod anu gawena ngan diuk bae di sisi ranjang. Sanes musuh urang nyai omat urang mah tong ngabogaan musuh, tapi lamun Abah Jamil ngewaeun ka urang keun bae da kahayangna kitu. Urang mah ulah males ku kagorengan anggur urang balas ku kahadean. Kumaha tiasa malesna ku kahadean Kang Sirod? Apan manehna tetep bae rek ngabinasa ka urang, na bisa kinten-kintena urang nyieun kahadean ku jalan barang bere ka manehna. Nyi Epon bari ngalaan gelungna terus dibelitkeun kana dadana kawas dipake nuruban susu. Meles kahadean anu dimaksud ku akang mah sanes dipasihan kadaharan bae nyai, tapi dituduhkeun kana jalan anu lempeng bener. Yen kalakuan manehna kitu teh salah, jeung lamun urang bisa nyalahkeun kudu bisa menerkeun deui. Ulah ngan bisa nyalahkeunana wungkul, ari menerkeunana teu bisa mah nya kaasup ngaruksa keneh bae. Oh kitu Kang Sirod. Bagja abdi mah boga salaki teh asa kabeneran Kang. Kahiji abdi suka ka akang teh, kadua indung bapa oge doaeun deui, ari katiluna tetela akang teh bela pati sareng wantun ikhtiar sanaos ngorbankeun pati kanggo ngabela tujuan urang teh. Nuhun Kang Sirod, abdi ngahaturkeun nuhun. Ceuk Nyi Epon bari ngusapan dadana ret ngareret kana guguling anu ngagoler. Terus ditangkep kawas nu geugeut ret deuk ngareret ka Jang Sirod bari neruskeun deui omonganana. Kang Sirod, kumaha kinten-kintena moal aya nu ngaganggu deui ka abdi teh? Tangtos bae aya mah nyai, malah langkung ti ngaganggu. Jawab Sirod bari mesembet lucu ningali tingkah polahna nu jadi pamajikan teh duka teuing anyar panganten bae sugahan. Aya na bade ngerahkeun naon deui Abah Jamil teh Kang? Abong-abong loba pangartinya Kang Sirod. Urang teh teu kengeng eleh
Jawab Nyi Epon bari ngalimba siga nu sedih. Nyai, sanes Abah Jamil anu bade ngaganggu deui ka Nyai teh. Tapi jeung Sirod teu diteruskeun nyaritana teh kalah neuteut beuki anteb. Saha atuh Kang? Sareng tapi naon? Nyi Epon ngageter sangkaan nama si Tihul atawa si Kewen. Tapi engkang, jawab Sirod bari ngeluk. Engkang teh bade ngaganggu ka abdi. Na tega engkang ngabinasa ka abdi. Sanes bade ngabinasa akang mah Nyi Epon, tapi bade nyiksa. Bade nyiksa? Nyiksa kunaon engkang? Ku kasukaan anu teu aya wates wangeunna. Nyi Epon, akang teh suka. Malah suka pisan ka Nyai teh. Tah dina ngalaksanakeun kasukaan akang sareng ngalaksanakeun kasukaan Nyai. Tapi kapoho kana nanaon lain. Tah eta geuning Nyai jadi panyiksa. Anu mawi urang ulah hilap kanu kagungan. Sangkan kasukaan urang leres-leres janten kanikmatan lahir batin, janten kabagjaan dunya akhirat. Sanes kitu anu dituju ku urang teh ceuk Jang Sirod bari nyeh imut. Oh, Kang Sirod, ieu abdi Kang anu moal kawon sukana ka akang teh. Kang Sirod, geura kulem atuh Kang. Piraku anu nyebatkeun suka kalah calik dina sisi ranjang. Nyi Epon bari imut merehat teh. Nuhun Nyai. Eta nu ku akang diantos-antos teh panyambat nu jadi pamajikan. Jawab Sirod ngagugu ka pamajikanana sarta harita keneh ge unggah nyamperkeun ka pamajikan. Kumabokna kasukaan geus moal salah deui kurang-kurangna taat mah kana lalakon manehna tangtu matak poho bae moal ingeteun ka Allah nu kagungan bumi alam. Tapi pikeun Jang Sirod mah lamun manggih kabagjaan henteu boleh nganuhunkeun sarta mun manggih tunggara tara aral jeung subaha bisi papasten pangeran. Atuh moal matak heran namun harita jarempling tapi lain jempling sare jarempling ngumbara kasuka anu geus lila digenggam. Harita karek laksana bisa ngagemol Nyi Epon asa menang perang tanding lamun nalakon wayang mah satria eukeur nyang saya dipundayan kuno lenjang merentang tu nikmat pisan matak poho kana diri. Mun manehna narik napas eta napas teu karasa sabab rasa manehna teh tamplok ka anu mundayan jeung lamun aya suara boh suara cak-cak disada ku manehna teu kadenge lantaran ceuli manehna ngan hayang ngupingkeun suara nyariosna Nyi Epon. Atuh teu matak heran namun dina peuting eta bener peuting nu manehna karasana peuting eta peuting ngiringkeun kasuka tina bakat ning ku bunga. Akhirna manehna ingat kana pangarsana Allah atuh gancangan hunkeun sarta reup manehna sare. Dina peuting eta jempling teu aya nu kumelendang tapi rata-rata jalma peuting eta teu salare lantaran pada sarieun ngadenge ti Abah Jamil. Sirod arek diheureuyan ku anu boga di dinya nu mata kabeh nyararing tapi teu wani kaluar nu di luar ngan Bah Jamil mapai-mapai nu sarangat kawaskeun neangan ilham. Tapi dina teu sarena rata-rata teu sarua gerapek tataan bae tatanggana pada suki teu sare lantaran sieun sabab yakin Abah Jamil peuting eta keur nyambatan ka bangsa anu teu pararuguh pik anu teu paruguh pik kasieun jelema. Ari Bah Jamil harita teu sare sabab geus gagal teu mengpan ngaganggu Sirod. Ari Sirod teu sarena lantaran manggih ka bungah nyandingkeun bojo nu geulis malah masa peuting jeput manehna teu sasare manehna teu sare sarua jeung Bah Jamil pada henteu sare ngan ari Sirod mah tibra sanggeus hayam kongkorongok nandakeun harita subuh kakarareup sare tibra kawas anu capek gawe ngarendeng sareng Nyi Epon anu sarua karek sare dipepende sora hayam anu reang kongkorongok. Waktu hayam patembalan kongkorongok lingkung lembur Abah Jamil mah di luar manehna encan ka imah masih aya di kuburan keur neangan anu eueuh teu mampu ngayonan Sirod cacakan teu dilawan pangabisana teu mental geus puguh diri manehna. Najan menta bantuan ge ka anu sipatna halus tapi taya anu mampu. Di wetan carangcang tihang panon poe geus rai-rayan katingali arek caang mega but bating garurat kawas nu digaris-garis. Atuh Abah Jamil ngeluk hatena teh perih pisan ari rasku pangartina
tapi kate bisa mampu ngaheureuyan ka si Rod anu ngan ukur sumangga di kitu di kieu teh cicing teu daek pisan ngalawan, tapi lamun diminasa sok datang pangarti model anu teu asup di akal. Ciluh Abah Jamil gede ngecedig handapeun halis kawas anu nyeri panon sabab hampir saban peuting manehna teu daek sare lantarannya ka anak anu direbut ka bogohna. Ari hayang ngabelaan manehanana teu mampu atau karasana sedih. Hate perih liwat saking tina bakat ning kuwatir teu bisa nulungan anak. Koloyong Bah Jamil balik diengklokan sora hayam anu reang kongkorongok matak ting salingit hati perih pisan karasana. Barang geus tepi ka imah kolotrak mukakeun panto ari breh di tengah imah anakna. Keur ngariung tiluan paungku-ungku sarta kawas keur ngarobrol atuh pok Bah Jamil ngomong. Geuning ilaing can sadare sigana mah tihul kemen. Abah Jamil bari ret neuteup ka Jang Kamin anu ngahruk atuh pok neruskeun omonganana. Jang, ari ujang kunaon deui siga teu sare? Teu Abah, da ieu Kang Tihul ngajak ulah sare. Margi Abah nuju di luar cenah, jawab Jang Kamin bari cengkat ningali ka bapana. Tah, syukur ari kitu mah. Jadi panjang pikiran ayeuna mah ilaing teh Tihul. Sumuhun Abah. Margi abdi teh kapok waktos di terapan gondok teh. Anu mawi ayeuna mah upami Abah kaluar abdi teh moal sare. Bener ta euy, tapi ya gondok mal bisa diterapkan deui ka si lainnya. Sabab geus bukti ka si Rod oge teu daek napal. Ari dipaksa-paksa teh bet ngagurawil ka dewek geuning. Ari bieu naon Abah aya nu ting gerewek teh? Cek si Tihul nanya deui hayang nyaho nu sabenerna sabab manehna mah teu kaluar ting rariung bae di tengah imah. Anu ngajaga si Rod diudag-udag ku monyet euy. Ari eta monyet teh sanyana mah ditita ku Abah. Sina ngahoreyan si Rod. Ulah tepikeun ka hade jeung pamajikanana sabab kacida Abah hayangna ngawinkeun anak Abah. Jang Kamin menangkeun epon. Tapi hanjakal kapihelaan ku si Rod. Atau wong ieu mah teu acan hade jang si Rod teh nya Abah ari diganggu ku monyet mah, jawab si Kewen hayangeun geura nyaho. Nya eta dulu gagal deui sigana mah sabab tibatan ngahoreyan anu di jero kamar kalang ngahoreyan anu ngajaraga di pipir. Monyet kasebelaan eta mah keun sia diwara ku aing moal disusul deui. Atuh kumaha ayeuna teh Abah? Cek si Tihul hatena rada bongangang sabab manehna geus janji jeung si Rod rek silih belaan. Eta monyet ku Abah dikemat deui sina nepungan deui jeung si Rod. Tapi kapoe geus brai-braian berang teh ngalalap bae henteu wanian kaluar teuing sieuneun kunaon atuh puguh bae Abah teh kesel euy tepikeun ka balikna ayeuna eta monyet teh datang deui. Jadi upami kitu mah si Rod teh oleng panganten panginten nya Bah, cek si Kewen hayang nyaho. Tang tu bae daun nu ngagoda hasil sigana mah si kasebelaan teh ta. Aduh, wow, aduh. Cik Jang Kamin bari nungkupan bangetna kedua leungeun. Kunaon deui Ujang nyeri huntuk? Maneh aduh-aduhan jeung waw segala. Tanya Abah Jamil bari merong ka anakna. Aduh, Abah nyeri abdi teh Abah. Cik Jang Kamin bari cedik meuni nyagruk. Nya nyeri kunaon? Jawab Abah Jamil meuni reuwaseun. Nyeri ku hasid deui Abah. Nah atuh nyepon teh bet make benang ku si Rod. Aduh, wah geus ade Abah. Tanya Jang Kamin bari tetep bae hak inghakan kawas budak leutik. Abah Jamil teu ngawalon kalah gek manehna diuk bari terus nangkep tuur ngadengekeun anu cerik nyegruk lir cerik awewe. Atuh Abah Jamil sumpeg ningali anakna kitu teh ret ngareret ka si Tihul. Wok manehna nanya kieu. Kumaha tah Tihul pandangan ilaing? Nah si Rod teh geus hade eta wancan. Abah, ari nurutkeun pamundak abdi mah kieu, lamun anu dikawinkeun can panggih pisan, biasana mah 7 poe teh sok ditaros ku kolotna, nah geus hade atawa encan. Ku kitu teh mah malum da sieun meureun anu kakara panggih mah. Tapi ari si Rod jeung Nyi Epon mah, wah lain deui sigana teh, lantaran suka sarua suka. Malah geus kacipta bae ku abdi mah Abah, sameme asup ka kamar oge, hatena mah geus harade.
Jawab si Tihul ngahaja bae mapanas Abah Jamil jeung Kajang Kamin ngarah teu daekeun ngaganggu deui. Jadi geus hade atuh nya. Lain hade deui Abah, sigana mah geus nyongceum pianakeun. Jawab si Tihul bari tungkul. Ngadenge omong si Tihul, Jang Kamin teu kuateun leos manehna kanggon segruk cerik semu nyeri na langsa henteu laksana. Atuh kabeh ngaharulang ningal pola Jang Kamin teh, malah mah Abah Jamil oge henteu lemek henteu nyarek, kalah leos bae indit ngadon si Duru ka dapur. Si Tihul ngarasa bagja barang manehna ngadenge yen si Rod masih balagar henteu meunang panca bahya sanajan diganggu oge. Atuh manehna teh yakin yen ari nu laku bener sanajan kena lara ge tapi teu kena kupati, buktina ningali si Rod bet kalah hasil maksudna bisa kawin jeung Nyi Epon. Padahal pikeun manehna hirup teu indung teu bapaan teu dulur-dulur acan, malah mah dina hirupna liuk eueuh ragap taya. Atuh leung bae si Tihul ngalamun ingat ka si Rod anu keur manggih bagja. Ari anu dilamun jang si Rod keur ngagebra sarena tibra pisan, atuh gancang ku Nyi Epon harita teh digeingkeun. Bray panonjang si Rod beunta sarta ngareret ka bojo. Belengeh manehna imut kawas anu kaisinan sarta pok jang si Rod nanya kawas anu deudeuh pisan. Nyai, aya naon ngageingkeun teh? Tanya si Rod bari ngagelehe dina bantal anu ngeplak bodas. Kang si Rod, tah dangukeun sora naon eta teh Kang? Jawab Nyi Epon bari cengkat sarta diuk dina kasur. Kong korongok, kong korongok, kong korongok. Sora hayam manireang kong korongok patembalan jeung baturna. Atuh nyeh jang si Rod mesem bari ngalirik ka bojo pok anjeunna ngawaleran. Nyai, eta mah sora hayam jago kong korongok. Tandana manggih ka bunga bakal tepung jeung bikangna lantaran peuting rek ganti ku beurang. Ari urang kumaha Kang si Rod? Tanya Nyi Epon bari neuteup. Akang geus diwakilan bieu ku hayam jago kong korongok. Tapi nahanya hayam bikangna henteu kokotak, ceuk jang si Rod bari imut ngagalenyu. Ih, ari hayam bikang mah kokotakna teh tas ngendog Kang si Rod. Nah ari abdi bakal boga anak kitu. Tangtu Nyai, geus tangtu boga anak. Akang kacida hayangna boga budak teh. Muga-muga bae Gusti Allah ngaijabah kana maksud urangnya. Tah geuning akang teh emut ka Gusti Allah. Kumaha ari kana parentahna Kang si Rod, emut atawa henteu? Tangtos bae emut mah Nyi Epon, malah emut pisan. Sareng nuhun deui akang digeingkeun. Naon anu kaemut ku akang? Ayeuna teh geus waktuna salat subuh. Janten akang malah Nyai oge kada sarolatnya. Oh, Kang si Rod, leres kitu Kang. Mangga atuh urang kacai heula Kang si Rod. Abdi bade netepan subuh. Jawab Nyi Epon bari jung nangtung terus keluar, maksudna rek kacai. Sanggeus baralik ti cai terus duanana oge ngajalankeun kawajiban ngalakonan salat subuh kawas anu khusyuk pisan. Sarta sabadana salat terus Nyi Epon ka dapur, maksudna rek niup seuneu hayang nyician Cipanas. Pikeun ngopi salakina anu harita ngajentul diuk dina bangku hareup. Beki lila beki caang tungtung nak bray bae berang atuh terus Nyi Epon teh jeung jang si Rod kalaluar geek dariuk dina bangku paragi nungguan pare lamun keur dipoekeun. Cai panasna ngarebul mata kabita nu ninggal siga genah bari moyan nyetrokan gula kabungna keur kitu lar nu ngaliwat tetanggana nu ti kidul ngahajarek ngalasu uhung. Awewe manitiluan bari seriting irihil barang pelebah Nyi Epon eta awewe ngarandeg sarta neuteup ka panganten bari pok manehna ngomong. Punten Nyai, bade ngiri ngalangkung aceuk teh, ceuk nu saurang bari ongko-ongkoan sabab maranehna nyarahon yen Epon anak nu beunghar pikeun nguyang maranehna. Bade angkat ka mana aceuk? Enjing keneh tosting arabrul. Jawab Nyi Epon bari imut ari si Rod mah ngan neuteup bae kanu tiluan teh. Bade kadinya Nyai murusuung dina hunyur haur pipireun imah Bah Jamil sok kapihlaan ku batur ari kasiangan teh. Jawab nu tiluan mani bareng. Oh, bade milarian suung.
caralik heula atuh. Mangga Nyai, mangga atuh, ceuk nu tiluan bari lewas arindit deui. Barang manehna geus jauh di tempat Nyi Epon atuh ger saleuseurian bari tetep ngalalobrol nyaritakeun Nyi Epon anu anyar keneh kawin. Malah keur neangan suung eta awewe ngarobrol kawas anu suka bunga. Ica, ari maneh apal ka Nyi Epon? Resepnya, ieu ari anyar kawin teu sarare meureunnya. Aduh, kabita wing mah Ica, ceuk si Enceh bari gegejret sagala rupa. Kunaon ari ilaing Enceh? Bet gegejret handapeun haur, kacugak? Lain kacugak sia iung, piraku ku didinya teu karasa bareto geuning, jawab si Enceh bari ajrag-ajraganana eureun. Kumaha kitu kami mah geus poho deui. Api-api lah maneh mah. Era meureunnya, era geuning bareto anyaran kawin. Can hade geus diserahkeun, meni aluk-alukan ceurik ngerakeun batur. Meureun bae da salaki wing mah, meni teu ngaragap-ragap acan, nu matak tepi ka ceurik teh henteu nyaho mimitina. Ari ayeuna geus nyaho ilaing teh mimitina iung. Puguh bae ngadenge ti babaturan, lantaran pepotongan teh ngomong bae. Pang tepi kanyerahkeun teh sebal cenah, jawab Nyi Iung bari ngahulang ingat kanu geus kaliwat. Sebal kunaon cenah iung? Nyi Enceh jeung Nyi Icah mani bareng. Eta taeun waktu anyar kawin uing kabolosan. Nah, ari kabolosan bujur disada, terus teu daek nanya deuleu Icah. Terus teu daek nanya deuleu Icah, malah terus nyerahkeun pisan. Pek pikir ku ilaing, piraku lamun seug ilaing anu ngalakonanana. Henteu abrug-abrugan, bujur anu disadana, uing anu diserahkeunana. Goreng milik tah, bujur ilaing teh iung, kudu diparancahan, ku diuk dina pariuk. Geura aya nu hayangeun deui engke teh. Ari Nyi Epon geus hade kitu, ceuk Nyi Iung hayangeun nyaho. Tangtu bae hade mah, naha make henteu hade sagala rupa. Da kaciri ku uing mah, kaciri. Kumaha kacirina? Ceuk si Iung panasaran. Meureun bae maneh mah henteu apik ningalian. Pek tingali tah buukna, sakitu kaciri tas adus teh. Teu ngarti ilaing mah iung, paingan teu kabita da teu nyaho meureunnya, ceuk Nyi Enceh bari ceuceuleuh keutekan seuri. Jang Kamin anu keur ngagoler di kamarna keur ngalamun ngawaskeun ka Nyi Epon meureun di kitu di kieu ku Jang Sirod. Teu meunang embung, atuh hatena teh panas ngagolak henteu katahan manehna peperengkelan nahan kaambek ka Sirod ngan henteu wani ngalawan sabab bapana ge eleh. Keur jongjon gulang-guling ngadenge anu garandeng awewe pating cikikik nyararitakeun Nyi Epon bari nareangan suung di kebon maranehanana. Atuh nyol Jang Kamin ambak tina bakat tingku keheul. Pedah eukeur mah garandeng nyaritakeun Sirod anu eukeur dipiceuceup. Gancang Jang Kamin kaluar barang geus aya di luar breh dipipir tilu jalma kabeh ge awewe wungkul ngariung handapeun haur bari nareangan suung atuh gowowok Jang Kamin nyarekan bakat ku ambak. Kenaon marane di dinya teh Icah? Ngadon ngagandeng anu keur sare bae marane teh ha? Har, itu Jang Kamin bendo. Nah da acek mah teu susurakan Jang Kamin, jawab Nyi Icah teu sieuneun. Kunaon atuh sia irih lan bae? Meni jet teh kabina-bina teuing atuh lebih wir ha? Kitunya Jang Kamin mah bendu ka saha ieu teh Ujang? Nah bendu ka batur bet ngambek ka abdi. Nya aing mah deuleu ambak ka maneh lantaran nyaritakeun jorang bae kawas lain awewe. Har, nah saha nu nyaritakeun jorang? Geuning dia maraneh nyaritakeun adus-adus kitu. Lain jorang eta teh. Har, itu Jang Kamin bodoh. Ari nu adus teh ngumbah buuk supados ulah murag ngartos atanapi henteu, jawab Nyi Icah di paparah. Nyao, ayo gara nyaringkah ka ditu. Jang Kamin mani muncereng. Nyemios bae ari teu kengeng kudu gaduhna mah, ceuk eta awewe mani barang nembalanana teh sarta terus ngaleos babarengan sanggeus jarawuh cikikik sadeuri deui bari maralik ka tukang.
kujang kamin anu ngarere teh direhakan ambekeun meureun. Ningali jang kamin kitu sarerea teu ambek da puguh geus ngartieun pang dia ambek-ambekan lantaran manehanana nyaritakeun soal Epon jeung nyaritakeun jang Sirod nu matak pantes rek panas. Lantaran tadina guyur jang kamin rek ka Nyi Epon, ari dina buktina mah Nyi Epon meunangkeun Sirod. Sora anu ting corowok ngagandengan nuker sare atuh Bah Jamil teh lilir deui nya kitu di Siti Hul jeung si Kewen hararudang kagaingkeun ku jang kamin anu sesentak sesengor kawas anu ukur ngambek duka ambekna ka saha sabab kadenge di luar kawasna mah diburuan. Aduh ke saya deui bae nu ngagandengan teh pas saya merebutkeun naon deui eta teh ceuk Siti Hul bari rucang-ricang panonna beureum pantes ku kitu teh mah da kakara reup manehna teh sabab peutingna teu sarare malah Abah Jamil oge kakara pisan ngagoler entah si duru teh habu atuh manehna ngorejat bari jeung ngadedengekeun. Aya naon deui eta teh Kemen? Abah Jamil nanya ti enggon. Duh ka atuh Bah, abdi oge nembe salayep geus kagoingkeun, jawab si Kewen bari gigisi kana panonna. Sabab sadare abdi teh kakara sare, Bah Jamil keheuleun pisan gancang manehna kaluar rek nempo anu garandeng di tengah imah gok paamprok jeung Siti Hul keur gigisi. Nya kitu deui si Kewen panonna mani bareureum kawas keur sare kasentak hudang ku nuting salengor kagandengan mata kreuwas. Teh Hul, saha nu ting salengor teh heuy? Abah Jamil nanya bari bijil dituturkeun ku Siti Hul, malah si Kewen ge bijil manehna hayangeun nyaho. Kunaon ujang? Geuning aya di luar lain keur sare? Abah Jamil barang nempo kaluar aya anakna keur nyulak cangkeng. Itu Abah, si Icung jeung si Icah kawas bebi Kang bae ngagandengan, jawab jang kamin ambekeun keneh padahal anu dipikambekna mah geus teu aya di dinya. Ngagandengan kumaha? Biasa bae cocorowokan Abah ngagogoreng ka abdi pajarkeun teh cenah kalah ngaran bae kamin anak Bah Jamil ditampi ku anakna Bapa Dasuki mah teu aya hojah nyaritana teh ting gorowok Abah kawas hayangeun kadenge ku urang nu mawi abdi nyangangang da kagoingkeun, jawab jang kamin ngabohong maksudna mah ngasut ka bapana. Geus geura asup kamin ka jero imah urang ngadongeng geura sabab lamun teu diterangkeun ku Abah mah mengarti maneh oge, jawab Abah Jamil bari sup-asup deui ka jero imahna sarta gek dariuk deui ngariung bari neuteup ka Abah Jamil manehna aya ngadenge arek nyaritakeun naon. Sanggeus sararea diuk pok Abah Jamil nyarita sorana teh laun pisan tapi bubuhan geus kolot anu loba pangalaman sanajan nyarita laun kulantaran sora agem atuh teu burung tetela malah mah aya peurahan sararea mani tungkul ari nu dicaritakeun kaayaan waktu eta kieu omonganana teh. Kamin, oma tong susah komo deui jeung geuring mah eta teh dipahing pisan euy sabab turunan Abah mah teu meunang eleh ku cewek. Naon gunana ilmu teh ari lain keur ngajaga bisi urang meunang nyeri. Boh nyeri lantaran raheut daging demang kulit rajet, boh nyeri lantaran kecap anu nyarogo ka urang didinya kudu waspada. Temenang kejot borosot ambek henteu jeung pamilih sabab lamun urang ambek kudu jeung wani diambek nya kitu deui mun neunggel kudu jeung wani diteunggel lamun urang sok nyarekan kudu kuat dicarekan tah kitu soal ieu ge ku Abah geus kapikir malah mah ayeuna oge Abah kasisipan ilmu teu ngarti ngalawan musuh anu cara si Sirod mah tetep bae teu kapikir. Tungtung naira sorangan lamun urang tetep maksa ka manehna rek nandasa tapi yakin manehna teh masih bisa hirup bae lantaran aya nu ngasuh jiwana aya nu ngajaga tak ieu nu dipikiran saha nu ngasuh manehna pang tepi ka kuat kitu lain kuat teu as tulang jeung lain liat kulitna tapi anu geus bukti henteu keuna ku pakarang. Tak lantaran eta pisan ku Abah teh geus kasawang ngalawanan anu kitu teu bisa ku ditaragal dipaksa ku dipaehan tapi kudu dipikiran ku ilmu jeung akal urang ieu teh naon sababna pang Sirod henteu ngalawan jeung teu bisa dibinasa eta ku Abah kaharti geus kacangkem ku ati.
Ayeuna mah mundur heula bae bari teangan akalna ngarah maksud hidup hasil lantaran ayeuna kagok urang teh geus kasoran lantaran Epon pasti jeung si Rod teh geus hade kulantaran eta pisan ku urang kudu ditungguan lamun parawan ku batur aturan dana ku urang sabab kaciri ku bukti kacipta ku kayaan gondok si Tihul ge kitu ditepakeun ka si Rod tapi manehna teu daek ari dipaksa-paksakeun kala gancang ngagurawil kana bohong abah pisan di dinya ge geus kaharti si Rod teh jelema gaib lain jalma samanea. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.